Sata acana nyikatan terlas abi di dieu bade gegero heula. Halo guys, assalamualaikum. Sapertos biasa rencangan rutinitas abi yuk. Kumargi teh sigero haneun teh ti enjing-enjing teh di dieu nya janten ku abi teh di dieu teh bade langsung digerohan. Sareng deui teh sararesna mah tadi teh ku si mama teh bade digerohan, tapina saur abi teh wios we engke ku abi sonten. Tah ieu ku abi teh langsung digerohan, maksud ku abi sonten teh nya bari sakantenan tadi teh da si mama teh atos masak. Janten ku abi teh nya bade sakantenan digerohan nu tilas masakna teh. Kumargi si mama teh masakna tos beres, ieu teh langsung we ku abi teh digerohan ya guys. Tu geuningan ari dilakonan mah nya si gegeroh teh meuni beres geuningannya. Tos bade beres deui maksa teh sanes meuni beres tu kantun ngabersih-bersihkeun pamiatos beres kieu mah. Tanya kumargi teh tadi teh abi teh sararesna mah ngedit nama bade tita tadi, tapi na tadi teh aya si Aki ka dieu. Janten we teu kabujang ngeditna teh, tak kumargi aya nama si Aki na tos teu aya, janten ku abi teh langsung diedit. Da geuningannya ari ngedit sok payunan batur teh meuni asa sok isin gogorowokan nyarira. Majarkeun teh cenah jiga nu gelo ngomong nyarira, padahal mah nuju ngedit geuningannya kadang mah abi ge geuningan sababaraha kali ieu teh pami ngedit salah wae. Tak kumargi teh si gero haneunana teh atos beres, janten ku abi teh di dieu teh bade dikabumi-bumikeun. Saatosna dikabumi-bumikeun da kumargi abi tadi teh bade nyikatan anu terlasna. Janten ku abi teh di dieu teh si terlasna teh bade di banyuran nya guys. Saatosna di banyuran teh ku abi teh di dieu teh langsung we disikatan guys, da soalna geuningan meuni hararejo kieu. Wah ieu teh tos sababaraha taun meureunan teu disikatannya. Sugan we engke ka payuna atuh gaduh milik janten ieu teh engke teh ku abi teh di keramiknya amin teu raruji teuing geuningan guys. Da soalna geuningannya sararesna mah pami seueur artos mah ieu teh ku abi teh bade langsung dikeramikan guys. Da soalna amih henteu kieu-kieu teuing amih teu harejo deui nya. Sareng di gaduh acis mah abi ge moal lebar-lebar meureun bade ngadamel WC di bumi. Da kumargi teu gaduh acis janten ieu teh wayahna we ieu teh di dieu heula nya tak ku abi teh di banyuran ieu teh nya. Sareng deui ku abi teh ieu teh langsung dikedukan ku empelan anu aya, da soalna pami ngange empelan anu itu mah engkena teh kalalotor geuningannya. Kumargi ayeuna mah tos beres si vlogna. Hatur nuhun kanu atos ningali video vlog abi, mudah-mudahan kalian resep. Dadah, assalamualaikum.